Bener bisaan sorangan. Kita memasuki satu makom keramat yang ada di Cijengjing. Ini sudah lama sekali dan kita tidak tahu asal muasalnya siapa. Karena memang tapi keturunan yang ngurusnya juga ada biasanya, tapi harus siang. Kali ini kita sama Kidaweng minta diantar. Loba oge nya, Weng. Loba oge nya. Biasalah kalau keramat di Tatar Sunda itu ada pohon besar, tempatnya rindang. Kita masih menelusuri tuh, lihat. Ini juga makom-makom dulu kayaknya. Ai Suganta nu itu, Heng. Tangka gede berarti keramat maka dia. Subhanallah, ya Allah. Kuring masa ngaliwata tangka anu gede we itu nu tadi. Apunten nu kasuhun ya. Abi hoyong silaturahmi ka dieu. Keramat Gunung Sari, Kiai Sirnarasa Desa Cijengjing. Seorang Kiai Sirnarasa. Kela. Ari ieu gapurana nang saha? Nang keluarga atawa pernah aya bantuan? Swadaya. Swadaya. Anu simpatisan. Kemari kami untuk memodalan kawitna Pak Haji Hadis. Pak Haji Hadis mana? Almarhum. Kelas dihadiekeun nama ku Pak Raden Ega. Oh, ya Kang Ega. Enak dipindahkeun. Subhanallah. Kita orang Cijengjing. Ternyata baru tahu, baru masuk ke sini. Luar biasa. Subhanallah, banyak juga di sini. Seorang kiai ya. Tempatnya luas juga. Rimbun asri sejuk. Subhanallah, ya Allah ya Rabbi. Anu ieu saha? Ari ieu nu numpuk non? Ari ieu jiga pangcalikannya batu. Jadi yang biasa sebagai membiayai ini keramat biasanya Bapak Haji Hadisa, dan biasanya ada Kang Raden Ega ya. Lamun kadituna naon itu? Masih itu dia. Masih raya. Subhanallah. Ada makam-makam tertua. Ari eta tembok-tembok naon eta? Mana? Tembok wates. Area keramat area. Jadi warga sekitar makam bisa masuk di area keramat. Warga kumaha? Nah, kan ini kan makam umum. Oh, jadi makom nang kita temenang didinya gitu. Batas-batas batas. Iya. Kalau kade Kang Daweng. Yo berarti masih dari keluarga ini ya? Anu mana? Iya. Ari iya anu di luarna? Masih kerabatna.
Subhanallah ya Allah ya Rabbi. Pembesar Cijengjing. Jadi ini salah satunya tapak leluhur para karuhun yang mencoba ngababadak desa Cijengjing dahulu. Biasa. Ini adalah makom sirna rasa. Di temboknya ai eta nama aslinya Makam. tanah nama ieu mah jadi sama jeung di Gunung Ranji Ciharalang. Alimun di tembok, alimun di kukumaha. Tapi da padadang aya keneh balik kaler padadang lega. Tokohna tadi Abi ge kakara apa ya aduh hatur nuhun Kang Daweng. Mudah-mudahan sing aya kasentuh anu sanes sing tiasa kaongo ngamumule mupusti sanes mi Gusti da ari ka karuhun mah beureunan moal aya urang lamun teu aya anu tos ti payun kapungkur di dieu mah. Subhanallah ya Allah ya Rabbi. Ya tunggu bungku itu tunggu. tokoh masyarakat. Ya. Berarti bisa jadi kubu-kubu di dia meureun kubu-kubu Cijengjing baheulanya. Bisa jadi iya. Tapi da abi teu terang. Iya, iya. Bilih lepat da emang. Ih, ya tempatna. Subhanallah ya Allah ya Rabbi. Enakeun kieu. Aya di kuring mah teu aya anu agrengke da batuna gen aya di dieu mah kan caket solokan. Dinas mah dicek batuna aya nu belum 100 ke 300 juga. Iya, pasti. Abi mah 900-an padadangnya. Paling kolotna teh. Iya, masih Subhanallah. Jadi ini orang-orang pesohor yang ikut membesarkan Cijengjing. Subhanallah, subhanallah ya Allah, punten, punten. Jujur, kuring orang kecamatan Cijengjing, ya nembe ka dieu, ya Allah ya Rabbi. Ternyata luas sekali di dalam ya. Ada satu keramat, suatu makom yang sampai saat ini begitu megah, asri. Penataan makomnya juga benar-benar luar biasa, luar biasa. Penataan makomnya. sampai dilengitkeun teh area-area makam. Iya, mohon leres. Dirawat. Berarti lega itu dugi ka kulonnya. Oh, jadi dipisahkan ku patok antawis makom masyarakat atau makom umum sareng makom keramat patilasan anu ngiring perjuangan kapungkur kanggo Cijengjing. Allah, ternyata lega Gusti. Ya kuring kakara apa anda tentang ka itu we sugan teh. Ya Allah ya Rabbi. Yung lega kacik da yuk. Pokoknya mah anu batu-batu berarti makom heubeunya. Subhanallah ya Allah ya Rabbi. Padahal lega kacik da yuk. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita tidak akan memberikan satu penjelasan karena takut salah. Yang jelas biasanya ada satu keturunannya ataupun yang ditugaskan juru kuncen, juru pelihara di sini. Tapi saat ini karena sudah sore,
beliau sudah pulang. Makanya saya izin dengan Kang Daweng ini. Kumaha Kang Daweng? Pabuk ya gampang sabarang produsen itu. Kala. Ieu teh aya opat berarti anu terang Kang Daweng sawe. Bismillah. Itu ya sangat jelaskeun dah. Subhanallah, Terang-terang ya. Allahu Akbar. Anjing wae kan bersangkutan. Iya, siap, mohon. Jadi tempat teh ieu teh tos di enak-enak teh tempat paragi masuk, tempat keluar, tempat cicing kanggo ngintun doa. Ya Allah ya Rabbi. Aya tembok mah barunya Dia mah baru. diperbaharui karena emang kudu dimumulai ku urang sahadeui. Yang cai geuning jadi si